diriwehan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damang indung manikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anak teu acan damang tah indung kanyaahna ka anak taya batasna sampe anak dewasana indung teu leungit nyaahna indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung teu damang anak mah tara hariwang indung cerit nahan nyeri tapi anak teu peduli teu inget kana jasana indung sakitu capena ngurusan ti orokna dugikeun ka geus balegna salapan bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun tos dewasa ditikahkeun kanak-kanak cing barisa ka indung mulyakeun jasa najan henteu sakumaha minimal tong nyerikeunna manah indung dibungahkeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap peuting demi ngurusna anak
kajen capek teu dirasa asal anak sare tibra timimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar jeung sare berkurang demi anakmu disayang henteu kaukur nyeselna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja mantak ayeuna nyahna mumpung aya kasempetan karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur siriran ieu diserat khususna pikeun nasehat wahai dulur jeung kerabat